darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering macul masa hektar kuatin, tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun. Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah nu kadenge ku urang bupati aya, camat aya, lurah hambal aya, polisi loba. Nu kadenge maling malulu di negara. Nu kadenge ya nu kadenge kabeneran di Bogor mah bupatina keur masantren. Mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya nya jurig. Tapi santri nya nama santri orang santri ge waya maling mah maling beja. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususna simkuring hampir-hampir simkuring ge ieu teu bisa hadir patali sareng kurang sehat nu kurang sehat mah lain naon suara ari awak mah sehat bahkan lamun titah kawin deui sia ngan sora ieu mentek lalaunan urang ngajinya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nupang mulia-mulyana nupang bagus-bagusna kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia lantaran didukung ku dua kekuatan anu optimal. Hiji kekuatan fisik, nomor kedua kekuatan ruhani. Lamun manusia geus kabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol dina harti kabagusanana. Resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis boro-boro kapolsek kiai ge nu geus kolot kiai kabung belengan iya fisik lamun hayal lalaki fisikna sterk ditingali jangkung ditingali dedeg pangadegna ngeusi katingali bangun gagah ieu keur carita fisik awewe mana nu teresepen ka lalaki model kitu dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi lalaki mana anu teresep berarti postur ieu sangat mendukung eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun kuluya pelaya eueuh lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna kabina-bina
lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa, urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain, Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah. Di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna siapa cok aju seri bae. Maksudnya lamun diajak perang kamari bae, misalnya orang boga presiden kos SBY, kemudian SBY ngajak perang moal dingkekeun deui siap, sebab urang geus nyaho dadaekna. Ketika Pak Harto jadi presiden, Pak Harto ngajak perang siap. Ketika mal diteruskan gue ngomongnya iya fisik. Sabalikna lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru. Ulah nanya ka posek ieu bae kiai yai daek ente awewe gelis ngan kuru tuh embung sebab jaknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa sanggeus kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah kasep aya di nyana sugih aya di nyana kuru jasa. Tanyakeun ka awewe ulah anu ngora nu kolot we daek tembung cak nyana tu boro-boro jero na luar lagi kos kitu moal daek da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga, memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang, sehingga sehat awak urang. Sehatna awak urang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat teh. Tarolah meureunanan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku, urang dieu mah ngawaluku. Sahektar ku sorangan bae siapeun jasa. Macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat. Ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhanina gering. Macul mah sahektar kuateun tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun. Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah wadian cenah. Tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat, ruhanina teu sehat, moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim, moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi, nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi, nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama, moal kuat. Mantap. Urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat. Lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat, urang Irak titah perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun. Urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun. Urang Turki ngalawan Amerika siapeun. Urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda. Kuari lamun urang diserang ku Amerika, urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang, ruhani nagring. Moal kuat perang kajen ku kumaha. Moal kuat perang. Emang perang ku senjata aja lain.
perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap. Urang kuari mah ieu mun ngalawan kafir teu kuat. Moal kuat lantaran ruhanina, kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren. Di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan seukur 9 juta. Sa-Indonesia santri salapi numurni 9 juta. Sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta. Teu aya 1% acan. Tina 250 juta bae heulanan kuari ngan seukur 9 juta sabaraha persen? Sabaraha persen? Tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji setengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta teh ngan di pondok doang haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta teh nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus teh jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hamawereng kiai kasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna. Nah ya santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai. Jadi tinggal kuari 500 kiai sa-Indonesia 500 kiai. Moal kabetrak kuari lamun perang. Moal kabetrak. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani. Insyaallah urang bisa wauh jeung Allah. Dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat diteruskeun ku para tabi'in atba tabi'in para aulia Allah kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah Subhanahu wa taala nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teh jauh ka ekonomi moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus sanajan awak urang sehat sanajan awak urang seterek ketika ruh urang teu diurus ketika ruh urang teu cager maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu dahar mah gembul nginum mah loba nonton TV ti isuk datang ka zohor kuateun tapi ketika aya pangajian heuh ae bae ieu rohani negering ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid ieu rohani gering ketika aya siraman-siraman ruhani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna ieu rohani gering lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhanina ieu teu cager ketika ibu dikekepan ku salaki
salakina tilok salat eta berarti ibu dikekepan kuno boga ruhani na edan. Lamun ibu boga salaki teu salat eta rohna edan sebenarnya. Sarua salaki mun boga pamajikan teu salat eta ge sarua rohna edan. Jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedang tah kos kitu mah. Oh masalah. Nu edan jeung nu edan. Kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula akhirna setengah genep berangkat salat di Al Amjad. Perkiraan kula di Al Amjad salat pasti rame. Hiji masjidna agreng, dua di kota. Begitu datang kadinya langsung sawara wurudu langsung kula naik ka luhur. Imamna suarana bagus, wawuh kula ge imamna. Makmumna dihitung aya genep. Salat maghrib tadi di Al Amjad genep, imam makmumna genep. Jeung imam 7. Masya Allah tuh nyampe 10 aja. Ya Allah ya Rabbi. Nah berarti kan gering eta rohanina. Lamun urang carita awak supaya sehat gampang. Awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika rohani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae ge ngeunah. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat. Karasa ngeunah jeung teu ngeunahna. Ruhani urang ge ruhani urang. Makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih, makananana tahlil. Nah, ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha bae mah ka urang baheulanan. Hei awak, sia si saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya. Roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu. Zikir malah ulama mau zikir puyeng jakjana. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho sakumaha dokter nyahoeun ka jelema ieu teh sabenerna mah influenza, ieu teh gering teh darah tinggi, ieu teh gering teh kencing manis, ieu teh gering teh nyahoeun dokter fisik teh. Sarua dokter ruhani ge nyahueun kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya mah misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukula ditelau. Katebak kukula bae. DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah. Bener kula mah. Wajan ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wedan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan di udeng-udengan gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu aing mah deuk kitu bae aja. Gering. Masya Allah hari. Lantaran iya bupati bege bupati datang na ka kiai lain rek ngaji, gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji, ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na, kiai dek diajak ka urusannya na, nu mantak moal bener-bener pemerintah, mantak kurang mawani, di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji, kukula mah ka dieu sia. Ya sia datang ke aing teh aing diajak ka siapa sia ku endek ka aing. Ayo gerang. Ulah wani. Lamun aing dek diajak ka sia sabaraha duit sia endek merena ka aing.
tuh tungtungna mah akur jeung urang dieu lamun teu wani kitu mal beres-beres nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain seetik, lurah ngaraji lain seetik. Alhamdulillah Jakarta ngaraji lain seetik. Cuman DPR Bogor doang nu teu deuk ngaji goblok. Kaditu ini dia mah ngaji, ini dia mah. Nu mantak bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun gelut-gelut tapi duaan. Bawa budak manya yang mah gelut keur carita yuk urang babarengan ja DPR ge engke mah paeh ja bupati ge engke mah maot ja gubernur engke mah modal presiden mah geus lain modal koit kiai sarua koit beusi aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada paeh koit. Nah ketika paeh awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia ceuli sia irung sia sunggut sia beuteung sia suku sia jeung leungeun sia dek lompat ka mana ketika urang diadili ke hisab garana di harapan Allah dasar tuh ulah sok mangpang meungpeung. Nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah. Urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah. Urang dibere wawasan urang pake ka Allah. Urang dibere jabatan pake ka Allah. Urang dibere harta urang pake ka Allah. Mantak naon? Jasarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah. Mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah. Waliullah mah kitu diuli kumaha ieu sangkan ke di hareupeun Allah teh aman kuari bae urang cari aman menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu menghindar heula tina dunia lantaran deka Allah ketika orang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan bakal indah hirup baheula keur zaman Gus Dur kuari zaman Habib Lutfi Habib Ja'far urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti datang ka teu pati ka harti datang ka teu ka harti ge ka dituna sering datang ke Cilongok ngobrol ieu ge marilu tajung nu karya marilu cenah ge ngobrol bangsa setengah jam mah masih ka harti keneh ilu seuring cenah ge hahaha naik bae bangsa geus sajam nyana geus kikian we isi naon nu diobrolkeun cenah ku kiai nyana geus heuai deui kiai ongko heuai bae tolol terus naik asal geus sajam setengah 2 jam we geus kararieu bae terus si naon diobrolkeun teka arti geus beres teh geus geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 balik lah naranya ka kula kiai ai tadi si obrolan anak ka harti ai geus saruan henteu resep doang resep lamun nyaritakeun ayat dimimiti dinahuan dibilagahan datang ke rahasia datang ke lumpat rahasia tek bleu masya Allah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak letak plek ya Allah ya Rabb kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah cukup sakitu ge ku maca syahadat maca la ilaha illallah paeh sorga
mantep biasa teu kudu salat cenah kiai deuk salat teh henteu pokona asal maca la ilaha illallah surga buah tuh kos kitu mah cenah teu kudu salat atuh Allah saya mah teu ditahan salat nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga sakitu bae engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat aku masih ya jatuh bae aturan-aturan anak nah urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang ketika urang neuleuh lapangan lega kemudian aya gawangan ilmu urang nanya ka urang cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon jawab pasti paranti maca sholawat tuh seri berarti pinter kan lain paranti main bola ketika orang berangkat deui ningali euy kantor balai desa wah iya di dieu lah berarti aya lurah di dieu lah aya RW aya RT tempatna di dinya ieu kantor balai desa bertanya-tanya kan di otak orang aya teh sih tempat naon sih kantor balai desa oh paranti maca Quran gideg lain berarti kan paranti ngurusan SPPT lumpat deui urang ka kota ka Bogor aya dinya kantor DPR weuy bertanya-tanya di benak hati orang aya eta kantor DPR teh paranti naon eta beuh paranti zikir cakate urang lain paranti naon ngurusan rakyat maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho otak urang teh leumpang ketika leumpang deui ningali aya bangunan di dinyana majelis taklim oh iyalah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan leumpang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu wow Kapolsek mah iyalah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana aya jurig tangkap setan tangkap asupkeun ka dinya penting nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig sebab nyanana pernah jadi setan minta kuat nyana mah tuh oh salah itu urang lewat polsek nyaho urang nah ketika orang lewat ningali bangunan seperti ieu benak hati orang bertanya-tanya aya eta si bangunan naon oh masjid tanya deui paranti naon sih eta masjid wallahu alam goblok sia teu nyaho ka masjid tanya otak urang teh tanya aya eta bangunan naon masjid paranti naon bejana mah paranti salat bejana urang emang nu mentak bejana aing can pernah kadinya jadi setiap neuleuh naon bae leumpang otak urang nu matak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh lantaran otak urang leumpang setiap neuleuh naon bae ge leumpang ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon atuh leumpang nu matak urang dititah tafakur ge dina ilmu thariqah teh aya khidmat aya tafakur aya zikir aya muraqabah aya muhasabah eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah urang teh bakal pinter gerage ku tafakur ku mikir bae heula bakal pinter nah ketika urang ningali sosok ieu bangunan oh ieu masjid paranti naon paranti ibadah ka Gusti Allah wudi'a lis salat khususna diperuntukkan jang salat ieu masjid nu mantak lain samarangan ieu masjid teh lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad
jelema-jelema anu lalempang lempang ka mana ilal masajid bubungah naon bubungah ilan nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu lempang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang surga masya Allah sebab jelema pan beda motifna sia deuk ka mana sih ayeuna ieu sia lempang ieu bangunna deuk ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan sia deuk ka mana ieu bangunna gegeuraan we anak aing ditangkep di polsek ieu urusanana kan urusan kos karitu bae narkoba sia deuk ka mana ieu bangun rapi amat deuk ka masjid lain deui pan berarti kan deuk ibadah ka Gusti Allah sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah nek nyokot sendal doang masalah geus lah tuh ya cek Kangjeng Nabi bungahkeun geura jelema anu lempang ka masjid mah bakal dibere sorga ya Allah ya Rabb nu mantag sim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid masya Allah begitu datang ka dieu ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate ketika orang ningali di Tangerang aya benu make kubah di luhurna aya saliban gereja atau mah orang ningali deui di Tangerang ke belah itu ke barat aya bangunan gede ngan burung marakbak masya Allah kelenteng tah mah orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam nu ngabangun kuil moal umat Islam pasti umatna masing-masing nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen nu ngabangun masjid pasti umat Islam innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir moal orang Kristen lu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah nu iman ka yaumil akhir wa aqama shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakah iyalah jelema asal daek ngabangun masjid berarti deuk nembongkeun iman nu aya di dadana sebab cek Kangjeng Nabi al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah tudi'u li ahli sama caang jang ahli langit kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit begitu ningali ka langit loba bintang-bintang urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid malaikat turun neuleuh cacaang ka masjid plek culek-culek malaikat mana imamna ya di deuleu mana muadzina cek malaikat di deuleu mana makmumna malaikat turun di luhur ya Allah cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit turunnya na mata ulah kaget lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu salat sorangan sholli Allahu akbar engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar ulah kaget eta teh malaikat milu jeung urang Allahu akbar nyana ge Allahu akbar urang geus rada empot-empotan
isi malaikat apa nu tadi disolatin teh ye rempan ya Kapolsek Onam nya nama lamun aya nu salat nya keur salat penting sorangan Allahu Akbar sami Allah milu di tukang sami Allah gua tembak lu emang setan bisa ditembak ya moal cek setan gua kentutin lu asal Kapolsek elek ku setan saya sih ada masjid tempat malaikat turun malaikat mentak loba nu teu kuateun ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai sholat sorangan jam 2 poekan di dia poekan masjidnya poekan sholat kiai sama kiai udang-udang nu gede geus udang-udang nasa gede roda Vespa sholat sorangan sholli sunat tahajud Allahu Akbar ayat itu Allahu Akbar dak milu bae na kiai gitu Allahu Akbar iya Allah kiai kajian kuku mage mal khusyuk dek ceuli datang ka khusyuk nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa itu mah malaikat makhluk nu halus makhluk nu lembut latif makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat urang mah makhluk nu kasar makhluk anu urang mah murokab makhluk anu bungkeleukan bari jeung urang mah loba maksiat ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat mal kuat urang mal kuat kajen kumaha ge tapi ketika urang nanggeus teu maksiat Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun kitu kene urang lamun geus wau jeung Allah jeung malaikat wau datang malaikat atuh teu sieun teu naon sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin malah jin diondang pan kunyana aya kuari mana karaya lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin nah urang lamun geus jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat nah hayang datang ka kos kitu kumaha si kiai tenang ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah khusus jang ibadah nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah sucikeun masjid mah mantak beda masjid sok kaambeul ku ahli Allah mah ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid ya. Aya duit pajegan ya masjid ya. Bangun haridang gajeng kaambeul bae teh ku ahli Allah aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya tiis masjid ya tentrem tapi lamun aya sumbangan ti pamarentah teh nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pamarentah bae masjid mah hareudang dipakeuna teh endekna heuai bae neangan juru masjid bae atawa tihang ye eta masjid teu beres eta atuh ai kitu mah cenah kiai pangnebakeun mah ieu kira-kira na kaambeun teu itu mah rahasia engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu mah ente cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamarentahan kaambeun teu ku kiai teu jak kaambeun jasa ku aing mah jak kaambeun emang teu ka apa tuh kaambeun ya Allah ya Rabbi nah sedengkeun ieu kapal ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat ketika urang dieu engke digiring di mahsyar saenggeusna digiring ditimbang amal
nu amalna bagus mah langsung sorga nu amalna kurang bagus ye cicing heula di sisi neraka. Tegas cicing di sisi neraka, malaikat nanya, "Hei, urang mana ieu?" Si Lejet. Pimpinan saha? Ki Ilyas, Haji Iim Imadudin, adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia, lain ka neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teka deuleu jembatanna. Atuh sih ada kamarana ieu. Nyaho ka mana meureun. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema wah aya di panitiana. Tenanglah. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nganyumbangna ti heula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta ti heula. Rombongan 10 juta masuk. Sada pinuh tah masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero, teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia, tinggal nu nangkel bae aing mah duh, jakna aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik, jana teu meunang. Geus sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Masjid bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, narangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada ka luhur. Cak panitia, kok bisa bocor kieu? Naon ya? Coba. Malaikat datang. Iya kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus dan ke bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang ka ditungan harideung. Gusti Allah ragu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun gawak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh, tamu terus ka Merak, ti Merak langsung ti mana ka Merak, ti ditu heula ti Bakauni ka Merak, ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah. Leumpang, begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat, masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab asal nyana ka masjid sakitu agrengna, masjid kadeleuna loba kotoran tai terjadi nyana. Berangkat deui aya mushola bagus, begitu asup ka mushola pinuh ku tai. Terus bae leumpang nyana neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya, ayalah nyempil di Serang
aya masjid mushola jempil jore begitu asup tah eta mah teka tingali kokotor didinya lah salatnya dirinya langsung lempang deui ti Serang terus menuju Cikande kitu bae asal deuk salat ke masjid ke mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran datanglah ka Tangerang datanglah ke almarhum abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti gitulah eta keur zaman harita wallahu alam mun zaman ayeuna aambean ahli Allah geus lain dedengan ahli Allah mah geus lain kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae ieu lah tepati urusan ruhani lamun kiai ngurusan zahir jeung batin lamun ustad ngurusan zahir jeung batin lamun lurah ngurusan zahir jeung batin lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua simpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah nu ngatur negara acak-acakan nu ngatur agama moal beres jang pengaturan agama kiai jang pengaturan agama politikus babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh kajian kumaha ge kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ialah masjid buyutullah imah Allah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu alam bimuradi fi buyutin di bangunan adzinallah nu Allah ngirinan anturfa'a wa yuzkaru fiha ismuh titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silakeun asma kaula disebut asma kaula ditutur agungkeun bangunan eta mulyakeun bangunan eta jang paranti nyebut asma kaula jang paranti nutur kaula naon eta teh masjid yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal silakan sucikeun Allah di masjid dek isuk dek sore terus teh aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid urang beda wiridan di imah salat urang di imah sholli sunatul hajat Allahu akbar beres ngawirid urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu asara sulqakum wasyamsa wal qamara li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti fuh urang ngawirid di imah angel tadi ijabah coba di masjid sholli Allahu akbar beres a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu asara qala yusuf li abi abatina nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edannya di masjid barahin deui eta ku irina di masjid dek jadi dek henteu di masjid mah guys di masjid fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un jelema-jelema anu henteu disibukkeun ku perdagangan nu henteu disibukkeun ku jual beli sanajan keur dagang sanajan keur jual beli sanajan keur tani sanajan keur di kantor ketika ajakan Allah datang ninggalkeun daganganna ninggalkeun sawah ninggalkeun kantor rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah kunaon sih make kos kitu keur di sawah ngadenge suara azan padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampuranya
mana hendak disimpan heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul lainnya mah ka mana cicing cak pacul ka mana salat polisi di kantor Allahu akbar periwit ditendang ngampura heula periwit cak periwit ka mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu akbar tinggalkan kantor dek ke mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR malah ini ke masjid itu beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah doaku iya masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah kunaon sih make jeung kedak amat ke masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkan kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleu naon neuleu pandangan neraka rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka kiamat nu mantap para pejabat kurang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu sholat nyana teh mukaan sapatuna kula sering sholat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung kudu make sapatu jeung make sendal babarieun kieu jatuh make calana tinggal wear doang babari kan eta mun deki indek naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal-asal buka masyaallah ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan sanajan di dieuna aya balokan aya bintangan tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat nah iyalah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi baleum neraka tinggalkeun salat Masya Allah indah jasa tinggal urang ngabebener salatna nu rapi jangan ngabebener salat mal aya di SD pernah di SD di Pagahan salat nu rapi eueuh di SMP beuki eueuh SMK bagi tawuran kabelah itu SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat di UGM sugan ngaberesan salat moal aya di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan salat maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kukek mah ambal aya salat lebih nah makana belajarlah salat nu rapi di mana belajar salat nu rapi eueuh deui di pondok pesantren madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus sorga tah mah sia di mana ieu kuari belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri
Eta budak santri teh penghuni surga. Eta mun hayang nyaho mah mun hayang penghuni neraka eta. Nu teu salat. Tuh kuat, beberes salat. Dimimiti nyaritakeun caina, kemudian syaratna jeung rukunna, kemudian kabelah dituna terus dirapih datang ka indah. Nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana saenggeus dijual ayalah nu meuli alhamdulillah pake dahar duit ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju cekna Pak Kiai kula kemari meuli baju ti Pak Kiai mohon ieu mah nak dianterkeun deui emang kunaon lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima ceurik tak Kiai ceurik lain lalagaan datang ka teu bisa diparepe ceurik teh ceurik we datang ka teh nu meuli Kiai hampura ieu mah dianterkeun bae tapi duit mah teu kudu dibalikeun buki ceurik bae cih pan Kiai kudu kumaha ieu ceurik Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai duit mah kajen teu kudu dibalikeun beuki ceurik bae ditungguan guna nangis aya sajamna kakara kreda Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui Kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya Kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang ceurikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun we masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima hulus dang sia teu kumaha coba teu pernah mikir urang datang ka dinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela ti kumahaeun nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain nalegan ceurik masyaallah karim kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna opat hebat jasa pan tama kiai boy ilmu aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih deui opat pamajikanna ngan cak nyana teh kieu kulantaran opat gilirna nu ngagilir awewe jadi kiaina di imah bae mantep eta kos kitu teh tuh kapal geus hayang kajan kumaha ge nyana makenan jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik ka isuk ka dieu kayak balik aduh nikmat jasa teh anugerah lain leutik-leutik anugerah teh barang penting ieu teu datang nu kolot ceukna ieu datang nu kolot pre malum ieu geus aing lah isu penting nu kadua datang deui bae ceu datang katilu penting nu katilu teu datang deui bae kaopat penting nu kaopat teu datang deui bae je cek kiai opat ku opat mah hiji-hiji acan kumaha oreng ieu si ceuk nah kebenaran di lembur eta anu ngariung nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu dulur-dulur sadaya geus beres ngariung nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita urang lamun boga pamajikan kemudian pamajikan ngaladenan urang eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 wanjaranna kumaha jasa sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70
kadang eta ku pamajikan opat teh mau gorenganan lain leutik ganjaran jakeun. Masya Allah. Eta pas kiai na balik ngariung mulai nu kolot datang. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula kabita ngadengin taji 70. Sakina kula deuk ngaladenan kakak. Woi siapa tuh sakira. Der. Beres, balik nu kolot. Nu kadua datang. Waalaikumsalam. Iya naon ieu? Kula tadi ngadenge kakak, Bu Masya Allah kabita disuk gede jasa orang ganjarana. Jadi kula hendak ngaladenan kakak. Siap. Berdei 2. Geus beres dana balik. Teh du katilu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Kula kabita jasa ganjarana tadi sarua jeung maehan 70. Kula ge hayang deui. Atuh siap. Geus rada leutik siapna. Siap. Geus beres eta nu katilu nu kaopat kasubuhnakeun datang. Waalaikumsalam. Ya naon? Kula kabita ku ganjara. Aduh. Atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh. Eta kos karar itu. Ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan, naek ngabangun, belah dituna ngarumat, belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mual Kristen nu ngaramekeun masjid, mual Yahudi nu ngaramekeun masjid, mual Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager, maka jangan ramekeun masjid ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot, harapan yang mondok anak ke pondokkeun. Anak geus eueuh incu. Indah jasa ke lamun di akhirat ibu anakna pesantren. Saenggeusna ditimbang amal, ibu kurang bagus amalna engke bisa ditulungan ku anak. Lantaran anak teh jadi waladun sholih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata, besi, semen, pasir jeung sajabana, tetapi setelah jadi masjid berbeda. Jeung kantor DPR berbeda, jeung kantor bupati berbeda, jeung kantor balai desa berbeda, jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang tegeran ieu masjid, jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantap teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren, anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agama. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, mobil khusus pisan ka para inohong-inohong di kabupaten oge ka para kiai-kiai sateuacan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Rumah tangga jeung sarwiti boga anak imah tangga geus 2 tahun tu alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab
Dingaranan Muhammad Rajbi Rajab berarti kudu hese-hese bongana Agustus Agus Desember Desi Oktober Oktavia babari bae jangaran begitu kameran keur sasapu ngaranna teh ya runtah babari kolot bae lama kos gitu baik boga anak Ki Zaid teh kagarak sabulan ai prak eta Zaid jeung Sarwiti teh masyaallah cek sok gede badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tadina surat cintana sehidup semati poho kuari surat cinta nu dijadikan mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki sejen merajalela ya kuari awawe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya nah cekcok ternyata itu bisa dipertahankan Zaid nibakeun tolak ka Sarwiti geus teu hayang deui aing taya kuari status akan pisah tadina tolak hiji susugana we ka ditu bisa rujuk deui tanya deui Ki Zaid kumaha deuk rujuk deui teu hayang aing memoal ngaletak ciduh aing waduh keras Ki Zaid lain dirujuk tambah deui tadina tolak hiji jadi 2 tolak deui we 2 sugan empe menang sabulan teh sugan empe nah kuari ditanya deui lantaran karak boga anak sabulan nah ieu kuari ditanya deui terus henteu lain deui terus endahan nambahan deui hiji 3 bain kubro cak aing moal balik deh emang kos eueuh deui bikang eta kos kitu tah kagarak modalnya anak ku aing leuwih ti nyana ditiir ku aing bahasa hawa nafsu teh kos kitu kasimpulanna mah teu pisah bae nah ieu nu jadi masalah anak nah saha nu ngurusan Nukuari jadi masalah soal pengurusan anak ieu saha ieu nu ngurus hiji ngurusan mandianana nyusuanana kemudian kabelah ditu narbiahna ngisingna daharna ka ieu saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana rapih di agama mah sebenarnya mah
lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh nikmat salaki ngabogaan hak pemajikan ngabogaan hak diatur ku agama urusan imah sangga lanjut jeung enggesanana aya aturanana urusan kenegaraan rakyat jeung pemerintah cukup dina Al-Qur'an ngatur Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in nikmat jasa hirup urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapih urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Quran teu meunang berkibar. Teu meunang we Quran teh jadi tolak ukur di hiji negara. Oh mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Tekuatkeun negara urang sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ka kuari coba-coba urang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kita kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong kuda neung lah mending ngeridit baik bong perang resikona luar biasa paeh pan perang padahal engke paeh kuari pas maningan paeh kuari memperjuangkeun agama modar sorga maningan diangel tuh tapi paeh na ka neraka maningan ya. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti maju. Buktina kita puasa Rajab bae itu. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim diterapkan sebagai sistem di negara cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng baik lurah kasinggung camat kasinggung bupati makomo kasinggung biasa padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu sinar ilahina letik jasa tuh kanyawan letikna praktek agama Islamna nyana asa-asa mentak di akhirat bupati, gubernur, menteri ditimbang jeung tukang toge. Lebah iman nih mah lebah iman. Atuh beratan tukang toge. Oh, tukang toge teh berat ya. Isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae. Aju nuturkeun agama bae sabodo ting nagara managara bae geus aing mah teu peduli. Ih, ya mantep sia mah. Emang orang gitu atuh dagang toge na rugi bae aing mah teh. Lah, pokoknya teu diarurusan. Luhur sama tukang toge dibandingkan jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia kuari nama bagus kuari jaga di akhirat nama rosak bakal pokoknya ika surga maka surga lantaran aya imanan ngan kekerbekan heula
Safara kebal lagi ya 1500 tahun lah. Pancene kiai mah bangun ngayakinkeun eta aing mah yakin jah macaan bae Quran. Nyana nu teu yakin jelok maca Quran. Wani disanghareupeun ka Gusti Allah. Yo ayo. Mun teu ngrebek heula sia. Gitu. Ku yakin-yakin bae mah. Lah cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sia. Aya nyaho. Ieu mah keur nyarita. Tak urusan nu kos kieu geus anggeus. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Mun can anggeus moal waka dimawatan Kang kieu. Mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imam merenung. Minimal tepati sombong teh. Oh, aing teh orang tepati bener. Tah minimal kos kitu bae. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bola deh. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, Masya Allah. Minimal orang teh introspeksi aing orang teh berarti bener nih. Masya Allah. Istighfar. Tepati rosa takabur sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Di satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak itu. Sebabnya oka bener. Lamun teu oka bener mah datang ka pae pan terus bae naudzubillah min. Mendak sina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae heula di jero hati. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya baha. Mun teu dicaritakeun nu aslina deuk kira nyahoana. Dikira nyahoana, sakadar nyaho bae heula. Ilanan sugan we atuh geus nyaho mah aya pitulung Gusti Allah Subhanahu eta lamun dibere taufik kos kitu tah bahasana mun teu dibere taufik mun teu aya ngaji aing ngaji perkara ditu jasa ulah ngaji ka Cileumok dicarekanan bae aing nyangan deui Kiai Golkar bisa disogok oh dia babarengan jeung Kiai Golkar itu rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu. Cek kiai, waduh, cek kiai Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyombongan sia lah. Aduh. Tah, ieu dicaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan, kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak kurang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana ngurusan emak babarengan imah tanggana na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu ieu lah. Jadi kesimpulan nama di mana-mana ayat dua pasang, sepasang suami istri, boga anak, kemudian kandas di tengah jalan papisah, na ieu kewajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz, supaya orang lepas tanggung jawab di dunia, salamet di akhirat. Alamat abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakeun ke di akhirat ketika di sidang kurang teh aman. Panieu aduh komo nu nyandung mah ieu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih tadu nyararandung teh lain jore nyandungna ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadu nyarandung teh tololna kos kitu doang. Ai nyandungna mah dititah ku agama ai teu ngurusanana tah.
Pancen kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka iba. Waalaikumsalam. Wali salam kitu datang. Orang mana sih neng Cikupa. Aduh bener ya. Iya macam kamu nggak lagi kemana cenah kawin deui. Emang tukang kawin ini cenah lagi kula. Tetep tadi nanti neng daek nyawa cenah dipelet beureun ku nya nanti. Lah dipelet atuh beureun bogoh bae. Lah ulah loba omong cenah kiai mah. Ieu bae anak cenah nu ngurusan tanggeus 2, nu hiji ditungtun, nu hiji diais buntelan nu gede. Paneta urang Cikupa tolol aja eta ku situ. Ieu nasib da deui kumahakeun. Insyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki boga pamajikanna 3 ngancam ka pamajikanna. Awas ya. Kajian teh aing teh datang ka doa awas ya lamun datang ka Ki Uci kising aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing wau panjang Ki Uci na awas ya mun pokona mah sia lamun ka Ki Uci dicapi jeung aing. Atuh jana bebe aja dia tolong. Aya bae. Sakeun aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah gitu kan. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endeu ka mana nyana ngomongna kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah panjana deuk menta tuluna ka mana. Atuh jalan tukang nyana. Waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Ajupan atuh ka dieu. Ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam monggo ka dieu ongko. Aduh, geus macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid dimasangga jeung sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedangkan boga anak kakarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusan anak teu meunang ngabaikeun ta ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona eta hifzuman layas taqi ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana can bisa dahar sorangan can bisa ngisang sorangan can bisa make sorangan can bisaeun komo orok maboro-boro dahar nyusu ge can bisaeun eta teh ngaranna habona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan sebab ieu mah pan manusia kitu kene huwa tarbiyatuhu jeung ngadidikna ieu supaya rapih budak teh kumaha saha ta ieu lah dek diatur cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna cak pikiran urang ge mun dibikeun ka bapakna moal beres moal atuh sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka ditu mah paneangan deui kajen kumaha ge neangan deui emang kumaha kitu orok ieu lah pokona mah modal teh henteu mimitina mah bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah ditu mah terabaikan mentak di dia diatur saha ieu nu layak ngurusan anak cek di dia walinasu alyakubiha kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe papisah suami istri aya anak rakeun pengurusan ka pamajikanana ngan soal napakah nama tetep kewajiban salaki ge lamun kadola ku urang ieu pamajikanana bakal urusan kait teu mutlak
lamun pamajikanna bakal ngurusan hiji percaya keagamaan diana. Nomor kedua mungkin teka mamana manehanana teh tah ieu teu naon. Ai kitu mah pamajikanana memang kurang dina agamana boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentak ge luar biasa. Kanyahoan keur babarengan jeung salakina. Oge teu ocon kanu sejen. Api lain saya teh mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kedua teu ka mamana manehanana ai kitu mah isuk-isuk ka pabrik sore datang isuk-isuk ka pabrik sore datang atau leng ka Korea ka Thailand ka Malaysia ulah diserahan anak sama kos kitu mah boro-boro diserahan anak diri da ge teu bisa ngurusan ulah jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan nomor kaduana nyanana teu ka mamana atuh ka mamana mah ka mana ka Arab kumaha ka Arab sanu urusan ta ieu diatur ye heulanan ye tengetkeun wal inasu wal yakubiha awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak baik budak nu tamyiz karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz karena edan kurang akal nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina eta berat teh hirup kitu berat salaki ge ngabiayaan be asa deungdeun padahal anaknya kan anaknya tapi asa deungdeun be embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak ngabiayaan pengurusan kusadu meh geus tengah hiji jeung pamajikanana padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah lantaran darahnya na sakali anak tetep bae anak kuari anak di akhirat moal henteu neangan sasaha nya anu diteangan diurusan jaga di akhirat bakal diteangan mana abah kulai Dedi abah ka mana ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren henteu di sakola henteu dididik henteu aju emak ge henteu dibere napakah abah Edi ka mana ieu abah Dedi jangan malaikat teh aya coba jangan gaditu yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan, di teangan ku anak dek dipenta pertanggungjawaban anak lumpat ka masrik seuneu lumpat deui ka kidul seuneu lumpat deui ka wetan seuneu lumpat deui ka kaler seuneu wah mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab sangkilang kumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang wah ieu abah Dedi waduh ka ditu sia ka ditu bah kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblehkeun ka abah bongan abah baheula teu ngurusan kula dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan ieu pan urang nu mantap embung ngurusan teh padahal mah ulah keur eueuh keur ayana ge teu hayang asa lain-lainna deui padahal anak sorangan masyaallah nah ieu jadi nu ngurusan mah tetep bae awewe saha atuh nu ngurusanana waulahuna umun pang utamana di antara awewe indungna nu pang utama ngurusan eta budak indungna eta budak indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu baheula tah tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyanan nu ngurusan sebab anaknya lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun sebab nu ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya ge salakina keneh di agama tetep kudu musyawarah heula
mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salaki. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu, ribut perebut anak, sidang ke meja hijau, nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah, lamun ranan gitu ngaranna apa bisa kebenaran ieu boga perusahaan eta antara hiji jeung dua, milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel. Eta Kristen mah kos kitu. Pisah boga toko misalnya gede swalayan. Nah, anak saya nundek ngurusan anak saya. Siap. Indungna ngurusan anak, lepaskeun swalayan. Dek ngurusan kula mah dekain swalayan bae, lepaskeun anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua. Eta Kristen teh kos kitu. Di Islam lain kitu rapi, di Islam tetep bae ari napakahna mangalir ti suami. Lamun henteu dibere napakah, awas tanggung jawab di akhirat. Pengurusan budakna ngising teh, ngaampokan teh, nyusuan teh, mandian teh, ieu adalah urusan indungna. Rapi geus. Geus kesalakina ngiriman unggal bulan ka dinya. Majikanana atau terus ngurusan kedatang deui adinya sama paling anjang we gitu susugan eta selama pamajikanana bener-bener ngurusan kana eueuh masalah menang be 5 bulan 6 bulan pan sedowna geus masang deui lipena geus kandel deui LDL nangis anyar deh. Waduh, luar biasa. Jadi beger deh, ya tuh jangan ora kene. Tak iya pan ngurusan anaknya terbengkalai. Terbengkalai ya teh ya. Lamunnya na beger deh, boga kabogoh deh. Kamari kapan kawin teh jeung tatanggana. Ya orang cikupat eta aja orang pacar kemis. Kuari mah boga bebene orang bojong. Pan anak terbengkalai ya anak. Lamun nyana keur ngobrol keur bobogohan ngaranna gerangna ieu itu ge duda deui sarua. Nah, kuari anak ceurik bae lain di ais disusuan dibekem punya. Gandeng sia. Nah ganggu emak bae. Bisa-bisa 2 kali 3 kali modar ke budak. Jadi salila budak teh diurusan. Bener-bener diurusan. Kemudian nyanana teu ka mana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana, silakan indungna. Tapi begitu manehanana kawin deui, ieu ulah didikeun ka indung geus kawin deui. Lantaran nyana sibuk ngurusan salakina. Mal kaurus sa budak tah. Mantep gede hulu. Budak bakalna gede hulu teu kaurus, sebab ngurusan bapana ge pan 2 huluna. Teka buru, jadi 3 ngurusan hulu burung. Teka buru. Ulah serius ya. Ieu teh salilacan kawin si sarwiti silakeun ngurusan eta budak ketika geus kawin musyawarah deui jeung salakina. Musyawarah. Aya naon dipanggil teh lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran encan kawin kuari mah geus kawin ngal sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah ngaranna ge anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu teh ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak. Oh tadi kan bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna. Naya summa ummahatun yudlina biinasin. Lamun geus teu bisa ngurusan tasih makna ka eta anak, hiji lantaran kurang agama atawa teu ngurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki. Wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana teh berarti makolot yudlina diinasib terus baik ulah kapisah kusasa
mana eta budak boga emak ta eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana emak saha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana emak mun bau na teu bisa ngurusan mana emak eta teh yudli nabi inasin ai di kitab mah eta harare eta yudli nabi inasin kudu disurahkeun kos kitu ta yudli nabi inasin teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah boga bapa ta ieu pamajikan ieu mana ieu bapana panti mana boga emak panti bapa ti bapana ge boga emak ta ulah ti jihad bapa nurusan teh ulah dibikeun ka makolot ti jihad bapak tapi makolot ti jihad emak pan ieu mah ieu mana emak ieu mah mana bapana emak wari mah heueuan balik sia kerok eta kitu ya keur carita yudlina ai santri mah di kitabnya didoloskan aya yudli nabi inasin kumaha ya cakos kitu tah jadi nu ngajurus makna mana emak kitu eta wah kan ngurusan eta kurang sebab kapisah ku bapak lain deui karakter kapisah ku bapak lain deui karakter tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy beda awewe mah ka anak teh nyaah bae ka anak teh deudeuh bae nu mantap kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak miceun anak kaget biasana sanajan anak haram anak zina anak jada ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu eueuh ka deudeuh loba nu miceun anak di Sanghyang dipikeun di hareupeun lawang di Cikupa di hareupeun lawang di Pasar Kemis dipikeun ka Ranca Pondok geus loba bae pokona eta teh kuari mah awewe teh dipikeun ka nyaah kanu jadi anak teu inget pagaweannya baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipikeun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipikeun ka walungan anak teh dipikeun ka sawah dipikeun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit sua bodoh teuing teu nyaah berarti kan ka anak ieu lah di akhir zaman mantep tetep sakitu nyaahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena nomor kadua urusan ngalempangkeun pikiranana didikan tarbiyahna ieu engke ieu keuna bisaeun maca Quran keuna nyahoeun ka hukum Islam keuna pinter dina beragama na pan eta nu kudu ngadidik awalan indung nah ieu wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke pindah kuari ka mana emak berarti emak kolot geus wa aulahunna ummun sang utama nama mana nurusan ummahatun yudlina bi inasin ngan kayu qaddamu aqrabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampueun lantaran geus teu kepercaya mana emak tetep biaya ti salakina kena ti bapana eta budak mana emak nage geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana emak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana teu mampu makolotna geus mbungeun keneh ngurus lantaran teu kasiweur adalah uyutna teu kasiweur adalah baona teu kasiweur beuki eueuh sebenarnya ngan ngomong doa teu beuki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu